Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hari di pasar. Furudul wudu'i fi furudil wudu'i dina netelakeunana pirang-pirang farduna wudu. Wawa jeung ari itu wudu bidomil wawi kalawan domahna wawu fil asyhuri dina kaul masyhur. Eta ismun ngaran lipilin pikeun pagawean. Wahwa jeung ari itu lapad wudu al muradu eta anu dimaksud huna di dieu koma wa bi fathil wawi jeung kalawan fathahna wawu wadu. Eta ismun ngaran lima pikeun perkara ya tawaddu anu gawe wudu jalma bihi itu mah berarti cai. Wayas kamilu jeung murung naon awal anu kahiji ala furudin kana pirang-pirang fardu wa sunanin jeung sunat. Netelakeun wudu. Ieu wudu kaasup lain disyariatkeun sanes nu zaman Kangjeng Rasul unggul bahkan syariatul qadimah ieu teh kalebetna. Jadi masyru'iyahnya sabiqah geus ti heula sateuacan Rasul diutus ge rasul-rasul nu para nabi para rasul anu dipayun geus aya masalah wudu. Sakumaha di tengah Ruwiya anna Jibril atalahu sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'il bi'sa. Diriwayatkeun bahwa malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Rasul dina mimiti Kangjeng Rasul diutus. Fa'alimahu al-wudu'a. Fa'alamahu wudu. Tuluy mapatahan wudu. Summa shalla bihi rakaataini tuluy salat sareng Kangjeng Nabi 2 rakaat wa huwa minas syariatil qadimah. Ta ieu wudu teh kaasup kana syariatul qadimah sakumaha hadis hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ieu teh wudu kaula jeung wuduna pirang-pirang para nabi anu dipayun. Dibahasakeun wudu berarti toharohna, dibahasakeun wadu berarti alat nu dipake susucina. Wada kalau jeung nyarioskeun saal musannif al-furudha kana pirang-pirang farduna wudu fi qaulihi dina dawuhan musannif. Wa furudul wudu'i jeung ari pirang-pirang farduna wudu eta sittatu asya genep pirang-pirang perkara dua ari anu kahijina tina itu sittah eta niat. Wa haqiqatuha jeung ari hakikatna niat syar'an munggu sara eta qasdu syai'i najami ji perkara ngamaksud hiji perkara muktaronan barina anu dibarengan bipilih kumigawena itu se koma fa in tarokho mangka lamun ngengke atanya se anu tina itu pilih sumia mangka dingaranan itu qasdu teh eta azman atau ulah eta azman kana ngajam titik wa takunu jeung bukti naon niat eta inda gusli awal juz'in dina mimiti ngumbahi juz minal wajhi tina rada muktaronatan tegasna barina dibarengan bidalikal juz'i ku itu juz la bi jami'i lain ku sawarena juz wala bima jeung lain ku perkara qablahu anu samemehna itu juz wa ma jeung lain bima ku perkara badahu anu sabadana itu juz bayan wi mangka nganiatan sal mutawaddiu jalma anu wudu inda muslima dina nalika ngumbahna perkara tukiro anu dicaritakeun itu marofa hadasin kana ngaleungitkeun hadas min ahdasi dina pirang-pirang hadasna itu siman
si mutawaddi awayan wirata niatan mutawaddi istibahata muktarona istibahata muktakirin kana nyuprih meunangna anu mika butuh ila wuduin kana wudu awayan wirata niatan si mutawaddi furudul wudu'i kana fardu wudu aul awil wudu'a atawa kana wudu pakot ungkul awit taharata atawa kana susuci anil hadasi tina hadas koma Pailam yakul mangkalamun nyarita itu si mutawaddi al hadasa anil hadasi kana lapat anil hadas lam yasih mangka teu sah itu wudu koma waidanawa jeung lamun nganiatan si mutawaddi makana perkara yang tabaru anu geus direken itu mamin hadin niati tina itu pirang-pirang niat wasyaraka jeung ngabarengan itu si mutawaddi hadin niat mahu sartana itu niat atau sartana itu hadin niat niatatan dipin kan niatatan azupin kana niat bersih atau tabarudin atau ngalaptis soha mangkasa naon wuduna itu si mutawaddi buku ngawitan musonif nyarioskeun masalah farduna wudu da aya genep cenah di mana mantukna wudu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain itu cek musonif saur Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat jalma-jalma nu iman mun rek ngamangadegkeun anjeun kana salat fagsilu wujuhakum hiji kumaha wa aydiyakum dua kumaha leungeun ilal marafiq nepi ka pigeulangan wamsahu bi ru'usikum beda amar ya beda amar tadi mah paksilu ieu mah wam sahu jeung kudu ngusap aranjeun kabeh biruusikum kana pirang-pirang sirah aranjeun kabeh wa arjulakum berarti atap ka ditu lain kana bi lamun lain biruusikum kudu arjulikum berarti maksud alihna lain biruusikum ka ditu kana aidiakum itu Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi dina suku kana fagsilu kaditu amarna. Begitu kudu bisa ngabedakeun lapat. Hiji ngumah rarai dua ngumah panangan tilu ngusap sirah opat ngumah sampean. Geuningan opat di mana lapat nu sejena innamal a'malu binniyat. Jadi wajib niat. Di mana ayana tartib ningal kana dohir lafaz dina Al-Qur'an itu wau ya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sedangkan ari waw huruf atap itu ngabogaan kana ngabogaan makna tartibul ittisal. Nu mantak aya we rukun tartib nu kaopat. Gitu. Mantak. Wah, saya mencenang langsung mustina Quran. Tidak ada ulama majelis biasa. Dia bisa jadi salah ngeus langsung kena Quran geus moal aya ketemu geus moal aya naon wuduna teh
Entah kelas sok jadi mujtahid kaburangan. Nah, haroream malikeun. Ulah mujtahidah jadi kaburangan. Jadi nyaman tukna nu kahiji niat hakikat niat cek lugot atawa naon patokan niat cek lugot al qasdu kadar-kadar ngamaksud atawa mutlaqul qasdi cek sara qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi ngamaksud hiji perkara bari dibarengan ku migawena tinggal di tengah di pangluhurna tuh wa hukmuha al wujub galiban hukumna wajib galib wa min ghairil galib jeung dina lian gatina sawareh mulian galib sunat seperti mana seperti kaan fi guslil wajib mayit dina ngadusan mayit teu wajib niat tapi sunat. Wa mahaluha tempatna hate ngan aya lakin yusanu annutku biha tapi sunat diucapkeun tempatna niat mah hate ngan sunat diucapkeun elatna liyusa'idal lisan al qalba supaya lisan nulungan kana hate. Waktuna awalul ahadati illa pisau awalul ahadati deh awalul ibadati illa pisau fa innaha mutaqaddimatun alaihi li usri muraqabatil fajri tempatna niat waktuna niate mimiti ibadah kecuali dina puasa mah tapi itu niat wajib metingkeun niat naon sababna hese iraha meneran tepat na pajar pan hese numantak wasahih annahu azmun koma makoma niat gitu numantak dina puasa mah niatnya ngajam bimakna niat gitu ngajam bimakna niat ari kana niat pan kudu muktaronan dipilih kudu bareng migawena ari puasa pan mimitina ti mimiti bijil fajar sedangkan niat pan sok dina naon sok dina tas taraweh kudu barengan ku hate eta teh ngucapkeunana aya sama kalian ana dai pada sari ramadana hari sanati lillahi taala kudu jeung hate ongko ulah ucapkan wungkul sabab naon sabab tempatna niat dina hate. Syaratna niat hiji al-Islam. Hiji Islam. Nu kadua at-tamyiz. Hidang. Nu katilu wal ilmu bil munwa. Nyaho kana anu diniatan. Bisi teu nyaho kana diniatan. Ari niat usali ari niat usali fardhu dhuhri ari kocopok wudu gitu. Depan teh nyahoan naon diniatan. Nu katilu wal jazmu patok maksud patok teh kudu naon tepat. Jadi ulah kieu. Kalau qala nawaitul wudu'a insyaallah itu lam yasih in qasada at-ta'lil au utliqa. Jadi lamun niat kudu lillahi ta'ala cuma lamun niatna kitu nawaitul wudu'a insyaallah cuma niat kitu itu tafsir
lam yasiin qasada ta'liq au atlaqo lamun ngamutlakeun kana ngucapkeunana atau nyantelkeun kana bahasa insyaallah itu niat wuduna terjadi ngan lamun nyebutkeun insyaallah nabi qasdi tabarruk atau bikos di annakulla syai'in waqi'un bimasyiatillah soha halusna ulah baca geus cenah itu lillahi ta'ala. Nah niat dina ieu niat dina wudu dina jeung dina sadaya ibadah itu sanes niat lugawi tapi niat syar'i mantak muncak maniman disebutna teh hakikat syar'i majaz lugawi dina niat wudu bahasa hakikat syar'i majaz lugawi jadi nu dimaksud ku niat-niat dina ubudiyah itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi lain ukur qasdu wungkul jadi kudu naja migawe hiji perkara bari barengan kuprakna kudu muqtaranan bi fi'lihi ajeun ada geus niat mah tadi sarua wae benten jadi niat dina ubudiyah itu adalah niat adalah hakikatna niat syar'i majaz lugawi masalah gitu ya pokoknya mah. Pain taroho maka lamun ngengke jadi henteu dibarengan ku migawena sumia azman dingaranan ngajam iraha waktu niat wa takunu an niat inda gusli awali juz'in minal wajhi ay muqtaranatan bidalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu tempatna niat dina nalika wudu nyaeta inda gusli awali juz'in minal wajhi dina nalika mimiti cai kena kana hiji juz tina rarai ala wajhi ada wajhi aw aksal wajhi rek luhur heula rek diana pula pokona mimiti cai kena didinya hate ngaretek nawaitul wudu ngaretek niat dina hate begitu cai kena kumalamun dina begitu cai kena henteu niat tapi niat geus di dieu hate teh berarti ti dieu kaluhur can direken kumahan gitu sabab mimiti ibadah awalul ibadah panpi awalil ibadah niat teh lamun broy kadil ari ngretek niat kakarek di dieu berarti nu ieu can kaniatan gitu teu direken hiji teu direken sakumahan ke sampurnana kumahan kadua kaitanana ka mana ge kana gosalah ari gosalah teh cai urut kumahan pan lamun urut kumahan kahiji mah disebut cai mustakmal cai urut make teu bisa dibake wudu deui lamun urut kumahan kadua teu kaasup kana mustakmal sabab lain kumahan wajib jadi urut kumahan kadua bisa ditanean dari ku emer roy jeung kumahan katil asal teh geus sampurna kumahan kahiji ngan lamun kumahan kahiji can sampurna berarti sampurnana kumahan kadua mun can walatra berarti kumahan kadua masih kena termasuk kana kumahan wajib kena kana gosalah itu kana cai kena kaitanana yang penting mimiti cai kena hiji bayang wil mutawaddi inda gusli madukiro rob ahadasin jadi nu kadua awayam li istibahat muftakirin ila wuduin nu katilu wayan li fardul wudu nu kaopat wayan li al wudu'a awil wudu'a faqat
awit toharota anil hadas. Jadi menang babaraha hiji niat wudu teh pan urang mah nawaitul wudu'a rabbi al gade pada lillahi ta'ala gitu kan. Hiji menang nawaitu raf'al hadasil asgori padulillahi ta'ala. Nu kadua menang nawaitu istibahata sholati atau tiba nawaitu istibahata mashil mashafi. Pokoknya nawaitu istibahata mubtakirin ilal wudu we. Nu katilu nawaitu ada fardil wudu'i. Nu kaopat nawaitul wudu'a. Nu kalima nawaitu toharota anil hadasil asgori. Menang sakitu taniat. Nawaitu raf'al hadasil asgori, nawaitu istibahata sholati, nawaitu ada fardil wudu'i, nawaitul wudu'a, nawaitu toharota anil hadasil asgori. Udah mau dipakai kabeh. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori li istibahati sholati wa lillah teuing eta teh. Ngeuseun eta tan pondok nawaitul wudu'a padulillahi ta'ala. Segitu we. Enteng. Ngeretek dina hatena. Nawaitul wudu'a padulillahi ta'ala. Ngan anu hiji teu meunang. Keur jalmi anu daimil hadas. Nu mana nu teu meunang teu sah dipake niat ku jalmi nu daimil hadas. Nu daimil hadas teh jalmi nu langgeng hadas saperti mana? Saperti nongtot bool. Nu boson itu teh murus terus. Eureun. Ata beser basur dan nongtot bool kan itu daimil hadas. Langgeng hadas. Lamun teu nyeropot deui. Nah, keur daimil hadas itu tesah niat nawaitu raf'al hadasil asgori. Tesah niat nawaitu raf'al hadasil asgori. Naon sababna henteu muwafaqah jeung kanyataan? Sabab hadasna henteu leungit. Ari daimil hadas mah hadasna teu leungit. Nu mantak teu tiasa ku niat nawaitu raf'al hadasil asgori. Toh. Wa idza nawa lamun dina niat nu toharoh fa lam yakun anil hadas lamun nawaitu toharota ungkul itu terjadi. Jadi kudu nawaitu toharota anil hadas. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niat wa syaraka ma hu niatatan dipin tanaddupin au tabarrudin soha wudu'uhu. Lamun jalma niat wudu nu bieu sesuai jeung nu di luhur kitu tuluy ditamahan. Wa ta niat nawaitul wudu'a padulillahi ta'ala wa tanaddupin tawa wa tabarrudin niat wudu jeung niat ngalap tiis supaya tiis sah. Ngan lamun niat ngalap tiis sungkul atau niat ngabersihan unggul tanaddub mangka teu sah. Wallahu a'lam. Betul.